Disapu kereta Enggak bisa. Arek kapel. Iya. arek di pelan ame tong rebul Kaki itu atuh bantu-bantu emak, iya. ngaringkuk we menilai riot Oh. terus ngejojan si ma Enggak geus ngejo. Emak kajornya atunya. heeh aing meni karalotor kieu ieu terus kari ngepel jero terus herang terus bersih Alhamdulillah si iya mainan mah daek peperen, daek bantu-bantu kolot gitu. Eta meureun aya hidayah naon ge? No, iya. Emerewas. ini pagawean teu mak Pagawean. Iya nu bapir. Kelinges kuing Oh, ku iya. mama itu yang gon sare beresan urut sare keur penting Ya, kunaon geus peren mah urang ka ditu yuk ka lembur yuk. ayo mah urang nyapukeun imah geus lila itu di ditu meureun mah balatak mah Tapi era moal sia. nomor era mah emang nama maling bae semut jelema mah tong dideng eta euy Heeh nya ieu mah mah urus we nya ikhlas. Geus mah nya ya. ada kudu rezeki uing meureun mah Heeh nya geus mah peperen heula kamarnya. heeh mak aing mah sarare di sakapeung mah nya kumaha tapi kudu milik meureun Lumayan, dah masa ikhlasna. Yo, gimana bisa kayak digulung ku gaang? Ayo Bosku, nyokot duit, ngirim mana menang saeutik. Ayo mangkok. Ya engke eta mah ikhlasna nya. Ayo. Siapa nih dinas kita? Gua nek dinas jeung si ieu, mangkok di Dinas Majalaya. Dinas naon sia? Kontrak di Mama Oda nek cicing di Mama Oda ya nama. Eta kajian ku mau Tanya udah. kajeun mah ada mau kesan aing mau nyanyahoanan mana nama. Yang lain sih tong nyawanan. Kan bae daripada gimana samun kos kitu awu nu ngeusian loba jurigan di tempat budak. Ulah daek. Bohong tah si Bella mah. daripada mana beres jeung si ieu di Haji Acung sia mahal hayu. Ka duitna asup ya. Imahna teh dibikeun ku mau udah. Aya nu kitu nya tetangga teh ampun jeung si Bella itu. iya naon mak Si nampaknya si Bella. nyakeun bae tong dianggap Lain mah ngerakeun. ngerakeun naonan emang mangarugikeun batur henteu kan Ulin. Ulin nang ieu sagar neng. Agar alhamdulillah. Ya mak umroh teh terjadi nyamanya. nya geus nyaho teh jadi nanya deui Batur nanya bener-bener Nanya ya. terjadi neng. mak eta mah dinanya ngaleledek ngaleleceh Oh, dah ulah gitu. Mau sing sabar we kumaha. Sabar geus ikhlas ayeuna mah emak neng. Ya, penting mah saya niat ge geus. Heeh. Ya, kumaha sih can diizinan. Ya kumaha sih heueuh mah ge ayeuna mah geus ikhlas ini ato Henteu ieu batur teh si Isma simpati. jelema bager. Tuh si Bella tuh ngomong we tuh kamu lembut. Kan betul didenge si Bella mah geus nya sebut geus teu bae antepnya tong sawana tong setigolongan nya kaberangan si Iam si tamane si masih
Paburang. Aku mah. Nya tadi pulang ke deui. Nya. Ditelepon lagi ya Iem ya. Oh, aktif memanggil wae. Dasar kudu gitu mah, meureun mah. Teh sare ka mana Iis? Sama tas nyokot duit. Tadi panggil jeung si Bella mah cenah mah teh. Di mana panggilna? Kontrakeun. Oh, mak. Dikontrak. Eta emak ngomong ka si Bella. Teu deh, sampai kontrakeun imah. Iya, arek kontrakeun tuh jelema geus aya di ditu. Di mana? Eta tuh kayak mau Kurang hidung geuningan. Bohong banget di rumah teh sampai kontrakeun imah. Ayo mah buru-buru kali tuh ah. Ayo. Adina di bejaan ku si Iis. Adena aya teu bogaan mah ka dieu nya, lamun eueuh nya. Innalillahi. Mangko, iya gimana tuh ting harinya lumayan lah sakieu mah nya jeung tukang kredit mah. Tuh. Ini pas kieu. Nya kos kumaha sih teh dia asup ka dieu tempuan. Tuh kamarna oge hiji tuh lumayan. Tempolan we. Kumaha daek teu? Yeuh, Meni saikhlasna. butut. Mun kitu saikhlasna. Kumaha daek teu? Saya lagi hari butut mah. Ya mun kitu nek dagang seblak naon tadi dia tagih aya meja hayu. Saikhlasna ieu. Tah bela sia keur naon ieu? Iya dah ke dieu masih daripada Mak meni ditawarkeun Ini heuh. dari Isabella. Anu rek kontrakeun imah, Sama semoga rek duit ngajual imah, aing mah dijual imah kenang-kenangan aing. Itu Kang Panci mah di Majalaya. Gusti jauh-jauh. Ya Ujang pulang kontrak di dieu, Jang. Imah teh dikontrakeun. Lumayan iya, sia teh. Ya sing hidang we tuh ngontrak pira ku di imah bilik. Oh. Daekeun ieu keun bae. Ya ka di tempoan ayo ka di. Saha dikontrakeun? Hah? Ya ka dia. Ulang ngontrak di dia imah bilik. Ayo, balik ka ditu. Balik. Balik. Bae atuh Tuh, deh. baliknya naonan sih. Mun judes banget keun. Mau balik ke imah batur. Daripada imahna digulung ku bilatung Oh, sia. Gusti emang bangke imah aing. Cuman tuh bang imah butut geus sia Imah butut ge aing mah boga. Kunaon ditatawarkeun imah batur. Mah eta si Bella hidang henteu sih. Ya, tuh nana nawarkeun wae imah aing. Aya jelema kos gitu. Perasaan dijual bodohna. Aing mah mau ngajual imah ya. Ya heuh 13 duit aing mau ngajual imah, beli ngajual kenteng. Hayu ah, Tempon heula. sing ngaleungitan make. Mah meni kangen ieu. Oh, mah itu baju ingat baju baheula mah ya kana baju ingat baheula mah. Apa? Itu gimana? Oh, sekarang aja deh. Sekarang. Butuhnya sekarang berarti. Iya, itu udah ada letter, udah ada apa. Berarti kemarin tuh 10 juta ya? Iya. Udah. Bentar ya. Nah, ini. Paling nanti Kwitansinya nggak bawa dan nyusul ya. Percaya nggak? udah sih, tapi nanti ditulis ya kwitansinya. Iya. Jangan lupa nanti kalau misalkan lupa kan gimana? Iya, siap. Terus gimana sekarang? Udah. Itunya sih fotokopiannya gimana? Iya, ntar sambil fotokopian. Busti. Mana meuli Bu Haji? Ya ampun da daek ada jeung Bu Haji mending jeung aing. Dia mah ya jadi jelema teh sok suudon ae Bella. Kolot daek dibeli ku ieu barondong. Ih, mending jeung aing. Astagfirullah. Jadi Bu Haji. Dia mah ngagosip ae ngagadekeun sawah nya. Alasan sawahna geus beak Ini gadean. Alasan mana kos nyawa Bu Haji. Bu Haji kos kitu ayeuna mah bisa makasih iem kawin genep kali manehna ge daek narima duit ti batu. Aing ngagadekeun sawah, sok gue sih arek ngomong naon wae ge. Mana aya nu ngaku maling ah. Dosa nyaho duaan maneh jarinah tah. Tuh Bu Haji gimana sih jadinya? Udah tahu punya tetangga kayak gitu banget, biarin lah. Emang sering kayak gitu? Dia mah ratu gosip, ratu segalanya. Ya udah nanti kwitansi tinggal itu aja. Iya. Aku lanjut ya berarti ya? Ya udah Bu Haji mau ke sawah lagi ya. Meni pabalatak ieu runtah meni menang sabak. Ah aing mah. Aing otok di mana-mana. Iya, imah teh jadi samunan kieu. Oh, mah buat yang air riwaannya teh imah teh. Berapa teh ya? Oh, hari di tempatan, hari teh di tempatan, nah imah sok air riwaan, mas yun. Ah, Ya riwan pantas dah, imah kosong sia teh. oh, mah, Tempatan deui we yuk. Ambung mah. Kajeun mah di dieu sapoe atuh sapeuting ke. Gula mah. Kunaon Anu sih? merkosa sia. Soal nu arek merkosa. Awing diri itu jeung saha imah sakitu gede awing sorangan ambung ah.
Ya lain ya embung sabarna mah geus batatnya di ditu teh ya. Oh, di ditu teh tetanggana geus waraun nya mah. Jadi malik teu betas ya cicing di dieu. Heeh, puguyem. Darek dijual da nyaah. Ulah mah ulah dijual ke beucing imah itu teh ka setoran urang pindah deui ka dieu. Heeh, bener ah. Mak ieu kenteng terapkeun heula mak. Ih, cigana budak ngora ya. Oh, ieu kenteng mending sorolok. Tunda heula ah. Mah urang beresan ah. Geus disapuan. Enggeus tuh, geus bararesi. Ku lambu mak, pasangkeun deui ku lambu. Lambu nya pasangkeun deh Ya, ya. barengit. Ah, Rusing lah, ngiriman sautik. Bea kayaknya teh tuh. Bayaran hutang, bayaran kreditan. Aya meureun saker buang poean mah. Kumaha hasil teu? Ah, aing kanyawan mah oda mah jawab teh cenah ulah, cenah kos iman alus wae. Anya siang kuana. Ayeuna bae is kitu nage eta teh dieusian ieu aing mah karunya ka manehna daripada imahna hayo geueumeuan hayo. Nya lain bela jelema mah ngomong heula kana boga imahna. Nya padahal mah teh kudu ngomong anjang seugeuna kitu lumayan duitna manehna sabulan 150 teuing mah. Sih mah udah daya kanan ongkona ge hasil teu Kan pantas. bae kan aing teh lumayan meunang 50 teuing mah is. Ya, aya gosip deui. Gosip naon? Bu Haji. Kunaon Bu Haji di bae? Kapanan duit di sisa si disebut cek kasep-kasep wae. Apa si iem teh lain? Oh, eta iis tepati-pati jelema mah napanan duit. Ah, duit. Sinya. Bu Haji napanan Sugandi BO. Hanya lain tadi di kepoan kumaha? Dikepoan ku aing nya geus napanan duit teh ngomong duaan. Jelema mah moal pati-pati gaptek iis samun anu hubungan duaan mah. Oh iya di Bu Haji ayeuna mah keur butuh. Ya iya da Bu Haji teh bogor salaki nya heuh duit naon mah nama da kaji nu penting mah duit. Ya sigana manehna geus eueuh pisan meureun nya. Geus siap aperen ya. oh, mah meni capek geuningan. Ah, imah meni pabaratak banget nyari teh di tempatan teh. Bu Haji. Jadi ka mana? Are ka sawah deui rek ningali Oh, sawah. boga kene sawah Bu Haji. Ya aya lah, ya memang mah. Coba teh geus digade-gadekeun Ieu mah geus nempo imah, Bu Haji geus beperen Oh, aman mabok imah. banget nih, parah. Imah kosong angkena rusak. Oh, Bu Haji aman di Kesel parah. banget Bu Haji si Bela kan ngajujurung wae jelema ti meuli imah emah. Nang ngontrak mah. Ya, mah tadi juga orang amprok jeung si Bella peda si Ujang kasep mere duit, pajar teh cenah noro. Ya, meureun Bu Haji narok. Saya teh mau daekeun bari nage. Ya betul cepati-pati mere duit meureun. Ah, Ya eta teh mah Bu Haji ngagadekeun sawah ka si Ujang kasep. Tah tadi teh duitna iberekeun. ya Bu Haji mah mere duit di mana-mana di umum. Mentok di Anya imah. sakalian amprok ieu teu kudu bulak-balik. Bu Haji mah jeung deui salah si Ujang kasep ge. Ngao, da mau daekeun si Ujang kasep. Dari dibere duit mah si daekeun wae mah teh ah. Jeung sia ge teu daekeun geuningan ieu. Nya teh deui teh bogonya bogona ka gaduh. Hayang loba duit teh kitu. Ya, kajen aki-aki arompong ge nu penting loba duitna. Iem. Age embung aki-aki mah. Ya, sia katuliskeun ke sia kawin jeung aki-aki Ya omong. kajen Bu Haji nu penting ngabonghar ah. Geus burit urang Ah, balik. ngarang ngagosip cenah Bu Haji sih Haji aja ngajak ada ngagosip. Bu Haji Iya. mau werenya. Heeh. Mangen dong, Mak. Mau Moal ala. ah. Masih ah. Oh, jadi nanti imah dikarosongkeun wae nya, ada ikosongkeun angkena teh rusak. Tapi duit naon meureun Bella maneh teh ah. Iis ngaranna jelema mah moal pati-pati langsung merekeun duit maneh teh. Kepan manehna arek ieu teh nu sih ngagadekeun sawah apa naon Eh, manehna mah kan baheula bobogohan jeung orang Arab kanyahoan Iis manehna Oh, teh. percaya lah si Bella mah nyahoan. Hanya heula aing mah info teraktual. Masih. Gosip terap. Haji gagal mereka mana? Wah, itu mendingan hina banget. Haji Ah, gagal. Ya, kumaha imah daek teh cenah 100. buset Ulah mah. sakali-kali deui sia ngajual imah aing sembarangan. Mana nunjuk, cuman haji gagal oge dua. Mah, nyari hati, mah. Cukupna bener bawa. Satu Bella geus teh. Sepel tuh dah aing mah cuma 5 butut kos gitu mah. Jangan mendingan hina banget ka aing teh. Ya, dia dengekeun daripada kosong lah dipake maksiat. Ya. Geus engke Aing mah kumaha boga duit ge moal matak di kontrak kos. Ya, soalnya marina kero itu mau kabayaran is balik deui ka imah. Mah. Mah. Ya, duit hajina geus beak. Mah. Haji gagal masa eueuh. Mana pas ka kamarana mah. Gusti. Geus balasak. Iis, bisa puasa tahun-tahunan ya. Heeh. Mama nih nyari hati banget, mah. Jadi haji ieu teh terjadi jeung haji Oda. Bella sih ceurik tuh. Iya, yang balik Ayeuna mah leungeunna oge geuneuk tutup poe Yesus. Ya Bela enggak sah.
Pokoknya di awal. Rawakan deh. Ya, bahang na oke lah lawang aja namanya. Bener ngomong kata masa gede jiplak gitu ke mananya? Tahu dijual pakai maya umroh teh ya, gabah. Iya. Ya, kada bohongan. Jadi haji itu untuk namanya. Itu nama jadi haji gelo. Udah balik ah. Balik ya. Ayah wae sih ieu mah. Mak, ngerti sapukeun? Geus disabukeun. Urang pel heula nya, Mak. Lu daek ngepel Ya, ieu. heueuh kegiatan, Ya. para using ngaringkuk malulu. Ya kudu daek babantu emak yem. Geuningan ieu di kolong aya bangke ucing, Mak. Ah siapa? Enak nah. Ya si Bella mah tadi kayaknya ayah si Ujang Kasep, Heeh. bayaran sawah teh gadean. Ya, anak ini Bisa guris banget ya. siapa baju dah? Mau jadi-jadi tuh. Uci tinggali. Enggak bisa enggak. Terus kamu pokoknya banget aing ya. Ayo. Udah kita tadi. Ya, itu Ujang Kasep. Aing ganti dah. Goblok. Kadang-kadang cal. Oh lah, Bu Haji. Banget sih naon tadi karuan. Ya, si Bella mah tadi kan provinsi Bagi kehela. cuma. Ya, gitu hela. Balik baju. Cah. Bari iya cek ya. Ya, Suarana kos nu tadi ya. Ya. Suarana kos ento gerek mau doang teh geuning. Sama ah. Ayo. Suarana kencang dah tadi. Oke. ya si Bella mah tadi ge, Mak. Kagugus ya bebengetan teh ini. Tapi kagugus teh meni cempreng teh kos jutas. Cerita kan ya banyak. Ya. Aing ngomong di mikunang di leutiknya suaranya. Ya, tadi ge si Bella mah aya si Ujang Kasep ngagade sak. Jadi anjing ah. Geus ah. Siapa Udah, sih, buru-buru wae? maghrib macam sama dengan sama. Ya, si Bella mah tadi ge, Mas, si Ujang Suarana meni kos batasan cengek. Udah ge. kos to gede wae sih. Ayo mulai ayo. Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, si Bella mah tadi ge Maghrib manten gara-gara ah.